Lebihkeun ka hiji mangsa aya budak teu acan lebih ka usia balik gitu ya, tiba-tiba pun Nabi Khidir dipaehan gitu. Nabi Musa ngagorowokna beuki tari kitu nya, dalilna ge leko atuh sohih gitu hasilna sok baca kitabna kan gitu nya, can boga dosa sagede kieu mah baca kitabna bersih tah kan gitu. Pasti apa ya sadang hakikatnya gitu. Gara-gara agamana jadi loba gitu ya. Dalam hiji mah teu moal parasaya gitu. Terus 2 kali cek Nabi Khidir teh matangna tong nuturkeun urang gitu moal kuat tah gambaran hirup di alam hakikat teu babari. Di satu sisi naon cik wilujeng sumpri. Di alam nu selami teu kasabaku jelema loba. Bral, cing sabar gitu tah. Cing kuat. Apa gitu gambaranna di alam hakikat. Pan itu 2 paningali hakikat, paningali syariat. Apan di urang teh aya roh hakikatna, aya jasad syariat. Nah, itu kan paehan eta budak. Ditinggali ku alam hakikat naon? Geus gedena kafir. Tapi ditinggali ku syariat, ieu budak teu tua teu dosa, piraku kudu dipaehan. Ieu budak keur serang panon, keur lucu-lucuna gitu ya. Make jeung kudu dipaehan. Sok rek teu konflik kumaha? Namarukan hampang hirup di alam hakikat teu gitu. Apan butuh kesiapan gitu, geus kudu makan asam garam eta teh nya nepi ka alamat hakikat teh gitu. Anu geus teu kajebak deui ku syariat teu tiasa nepi ka alam hakikat mah tah dongengna teh ditunjukkeun teh ku tepangna Nabi Musa jeung Nabi Khidir gitu eta. Nah Musa ngomong kitu salah henteu gitu. Ai Nabi Khidir komo gitu kan. Dagu guru kan Nabi Musa kan Nabi Khidir. Tah lamun diibaratkeun mah 2 paningali eta gitu. Paningali syariat sareng paningali hakikat gitu eta.